Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha? Daramang sadayana? Alah, syukur atuh ari geuning daramang mah. Sim kuring patandang nomor 33 bade ngadongeng anu jejerna si kabayan moro uncal. Tas tararang ta can dongeng kumaha? Iya ye. Isu keneh si kabayan jeung mitohana geus sarudang. Lantaran dina poe eta rahayat rek moro uncal. Urang kampung geus saragen marake calana sontog samping dibeberkeun kana cangkeng bedog panjang nyolegreng. Aya oge sawarehna marawat tumbang. Anjing rageng geus hayanggeun garang udag borowan kaleuna. Neng coba tur saraget teh ari si kabayan mah teu ieu kapangaruhan. Manehna mah ngaleleke make sarung dikokoyangkeun. Batur-batur maraw bedog geuning ari manehna mah kalau mau pesaraut. Bernaun mau pesaraut kabayan? Tatanggana nanya. Kanyesit uncal atuh, jawabna. Nurek moro laju indit. Satu pindah kaleuweung, der masuk. Anjing rage ti kulon, ti kaler, ti wetan. Jama-jama pating corong. Nemegat ayeuna ti belah kidul. Bagus. Ari si kabayan kalamisakeun maneh. Manehna mah nangtung di anak tanggal jamu batu. Bari tetanggahan. Sabarina ngajak bunuh asap. Ke tetanggahan gorobok ngagero. Pegat! 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 Si kabayan ngeriuk. Ari torojo teh teu jero rungkun. Uncal jaruna. Tanduk naranggah. Si kabayan canyahoeun uncal teh kos kumaha. Ceuk pangirana uncal teh sagede anak embe nu mantap. Barang nejo satono siga pura bari tandukan teh ngan terekel we manehna mah naik kana tangkal jambu. Si kabayan teu misaeun luhur naikna teh dalantaran kagok ku sarung. Manehna mah nangkod garadahan panghandapna bari sarungna ngoyondeun. Kabeneran uncal teh lumpat ka handapna pisan. Si kabayan peureum. Da sieun ka parut ku tanduk uncal, nu sakitu ranggana. Si kabayan teu kira-kira ruaseunana, barang karasa aya nu ngabendol ti handap. Ari di teju soreng teh, tanduk uncal melit kana sarungna. Uncal ngarengkong, tuluy babadu hayang ngaresot ke tanduk. Kadenge ambekanan selesai. Si kabayan beuki pageuh wae muntangna. Uncal beuki rosa ngamukna. Tapi tandukna kalau beuki pageuh kabeulit ku sarung. Si kabayan beuki geumper sepa aya geutihan. Tolong! Tolong! Ya ini tubruku uncal. Si kabayan gegeroan minta tolong. Teriak buru dulu moro nyalabeurkeun. Ngenjo uncal abrug-abrugan teh teu anta parah deui. Blor we ditumbang. Uncal ngajengjehe. Jekok, jekok, jekok dikadekan tepi kalobok. Uncal ngajoprak. Si kabayan ge ngalungsar gigireunana bari renghap randu. Nu ngariung uncal halakun. Kumaha ditewakna ieu uncal sakibaragna kabayan? Si kabayan nangtung lalaunan bari cungar-cengir. Ah, gampang. Uncal mengan kana pentangka jamu kukuring dipegat. Barang geus deukeut dirungkup we tandukna ku sarung. Tuh geuning sarungna oge tepi karaksak saroek
geus karongkop mah teu hese karimariuskeun we tandukna. Sarerea gogor. Si kabayan ngajingjing ping-ping uncal bari heotan. Tah, gitu dong ya si kabayan maro uncal teh. Sakitu nu dekapi hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.